Cek cek. Halo. Udah mulai? Udah mulai? Oke, welcome back to my channel Aris Chaplin. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga komen. Aris Chaplin sekarang akan membawakan Cabok, Carita Pondok. Selamat menyaksikan. Batur boga kabogo. Ay kurang ilahnya. Barang rap, karenanya nih. Biasa be orang mah. Ujung ngalamun gitu. Keraya masalah sugan. Tuh cerita atuh ka urang. Jadi kieu dak. Urang teh kalah hayang bobogohan. Nempo batur bobogohan ai urang teu ngajedou bae. Kabita batur mah tatangkeupan jeung salakina. Ai urang. Nama hese nen kabogo teh. Mana yang boga kabogo? Bonget kileng dekil ka sempak Firaun. Astagfirullahaladzim. Mana yang boga kabogo? Urang boga kenalan ya. Cocok bisa jeung mana? Bener sih, serius ya? Serius lah, masa we ngabobodo. Oh, Sip, eta teh saha? Saya teh si Ani. Si Ani, itu si Ani. Oh, si Ani ya. Sik, eta mah jama edan goblok. Ya Ani. Edan. Dak weureu. Teh urang kandi ya. Nyawe, tuh kasih barang deh tuh, kok masih hantu? Sampai gitu tuh. Makanya orang bobogan jeung si Ani. Lamun urang bobog jeung si Ani, urang namereun ilu edan. Pisang deh. Nah, maneh. Jadi kieu dak. Maknya urang erek jadi kabogo si Ani. Ini mendepan. Bukan dekil gitu pas sempak Firaun. Sama dah sarwana hutan si Dapa jeung si Asip ji. Kampanye mau mantu sih si Ani jama edan. Ani jama edan. Dasar si Adoel, pegang, gendut. Ayo mau kan sih. Ajar. Ayo. Si Adoel anjing. Terima kasih. Tunggu kami di episode berikutnya. Dadah. Action. Jadi kieu dak. Maknya urang ek dijodohkeun ku si Dapa jeung si Action. Aduh, eta teh kelak. Dap bener. Jadi kieu dak. Action. Dasar sia. Action. Penyepan tuh si Ani. Action. Sia mah sarwana kutan si Dapa jeung si Asip ji. And action. Udah kali ya. Yuk, kasih barang ke rumah kamu kenapa? Action. Jadi kieu dak. Maknya urang ek dijodohkeun ku si Dapa jeung si